Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Kening jauh tuh ngider teh di mana ieu nya nih panas buah-buah di Arab ieu teh jauh oge nya ngider nepi dieu aya pos ronda gini sarua kening siga di Indonesia nya Yohan heula ah. Mas, naon mas di dieu? Si Acil, nah maneh kok bisa di sini? Kaparangan ngaliwat we mas. Acil teh tadi karek balik kerja kelompok. Tadi naik jalan motong malah nyasap sempet ka dieu geuning. Nya digandol nyasar ke Arab sok ngaco wae kamu macil. Pan ngaranna ge nyasar mas. Ari maneh mas, nah atuh bisa di dieu. Saya teh tadi keur ngider iPad jauh teuing meureun sampai sini teka rasa. Wah, bisa gitunya. Ku sabab panggil di dieu. Urang tatarucingan deui we ah. Sambil nyiuhan temeni panas mentrang kieu nya. Menikah ya ngadon tatarucingan di Arab tapi bae hayulah. Sok acil nya. Ari bahasa Arabna obat naon? Mentang-mentang di Arab tatarucingan nage meni bahasa Arab. Naon bieu teh? Matakna dengekeun. Ari bahasa Arabna obat naon? Naonnya? Tuh bisa ah, nyerah we ah. Keur panas kieu mah meni hese mikir. Cana naon geus nyerah. Bahasa Arabna obat teh nyaeta kontraksin. Hehehe. Wah, aslinya siga ngaran obat di Indonesia atuh eta mah. So, maksudnya naon bedana orma jeung kangkung? Halah, cetek atuh eta mah. Ari korma mah di Arab, ari kangkung mah di Urab, bener pan? Wah, bener uy. Si Acil mah jago tebak-tebakanna. Acil gitu loh. Cik acileun. Naon bedana korma haji jeung haji komar? Naon sok? Ya ari korma haji mah oleh-oleh Arab. Kalau haji komar mah mitohana mang oleh. Hehehe. Salah keneh. Naon atuh ah, nyerah. Ari korma haji mah sikina hiji, on haji komar mah sikina 2. Gandeng. Awas geura pijakeun ka haji komar. Entong atuh mas, dah heureuy eta mah. Sok maneheun deui mas. Oke. Kalau bahasa Arabna ayam lagi diem apa? Ayam lagi diem. Taluk ah. Kakaraut kamu tuh apa? Bahasa Arabna ayam lagi diem teh nyaeta takabur. Hahaha.
hahaha. Oh nya teka pikir mas, jik acil deui nya ari endog bahasa Arabna naon. Tuh. Teuing nyerah. Si mas menyerah wae. Ari endog teh bahasa Arabna nyaeta min siliti ayam. Hahaha. Silite ayam. Bisa aja kamu, Cil.